Kenalkeun ngaran urang Adol alias Adipati Delkon. Urang bakal nyaritakeun kisah urang ti mimiti indung jeung bapak urang panggih. Tapi terjadi da urang can pernah dicaritakeun sih sebenarnya mah, set pisan lah pokona mah. Singkat cerita, bapak jeung indung urang melangsungkan pernikahannya di UK alias United Kingdom bagian timur, yang katanya dihadiri oleh John Lennon, John F. Kennedy, dan Arapik. Dan masih banyak tamu undangan lainnya termasuk Bung Hatta. Setelah melangsungkan pernikahan di UK, kolot orang pindah ke Gang Letnan Adun Ranca Ekek, Bandung, Jawa Barat. Indung orang sabenerna can pernah nyaritakeun sih kumaha proses nyeun orang, tapi kabeh ge nyaho meureunnya lamun nyeun budak mah kan harus hamprokok. Singkat cerita, sesosok bayi terlahir ke dunia yang penuh dengan kepalsuan dan kemunafikan ini. Apal meureunnya indung jeung bapak orang menikahna itu di UK alias United Kingdom. Jadi urang geus pasti lahirna di Paraji karena rumah sakit mah telepel men. Batur mah lahir teh di Adanan, urang mah lahir teh jadi budak pang bari ngapakyu. Tapi sasangar-sangarna budak pang, urang sieun pisan mun geus nempo hileud bulu. Selain jadi budak pang, urang resep pisan ngoprek skateboard. Pas keur leutik, urang kaasup anak anu ceria karena hari-hari urang ditemani ku lagu-laguna Nirvana. Salah sahiji lagu favorit urang nyaeta Smell Like Teen Spirit. Lain kitu atuh sia teh nulisna ieu ku aing geura. Tah kieu. Nya maksud aing teh eta jat. Pas keur leutik, unggal sore-sore, urang resep pisan ulin ka imah tatangga, erek ngintip anjing anu keur dibere dahar ku majikanana. Lucu si anjingnya teh guys, anjing pudel. Urang hirup di lingkungan nu penuh cinta dan kasih sayang. Tapi semua berbanding terbalik saat urang tumbuh dewasa. Urang selalu dihianati oleh yang namanya cinta dan kasih sayang. Kasus kahiji, pas urang keur cinta-cintana diputuskeun, kan goblok. Kasus kedua, pas urang keur sayang-sayangna diputuskeun oge, kan bagong. Yuk kasus ketiga, aing rek balas dendam, pas urang rek mutuskeun, aing jol diputuskeun ti heula. Sed pokona aing nepikeun kana jangan kaleng Coca-Cola. Bersambung. Kenalin, ngaran aing Ajat Kabulator. Aing hirup di keluarga nu penuh dengan kasih sayang dan cinta. Aing adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ieu aing, ieu dedi, ieu bunda, ieu adik, ieu kakak. Saya oh anak tetangga keur ameng. Unggal poe Minggu, aing suka diajak jalan-jalan sama Dedi. Naik angkot Ciroyom Bumi Asri. Sekalian narik anjir. Setelah narik, aing suka diajak ke KFC. Makan-makan. Nah, buleud kitu jat. Kan nasi KFC buleud aya sia do, kalem can tamat sia teh. Aing jelemana sieunan. Komo kus cucunguk. Der deh ngapung ka ditu ka dieu. Tong boro ku cucunguk aing mah. Kadang-kadang mah bikin sampah kawalungan ge sok deg-degan anjir. Aslina aing. Seperti anak-anak sejen, aing ge boga cita-cita anu mulia. Cita-cita anu hayang ku aing dicapai. Nyaeta aing hayang fotoan jeung presiden.
Tapi kisah cinta aing tidak berbanding lurus dengan cita-cita aing nu bahagia. Mun diibaratkeun, kisah cinta aing seperti wakil presiden Utara Dilia ku Garuda. Ngadon dipake tempat persembunyian cak-cak anjing. Tapi dipikir-pikir mah ngeunahnya jadi cak-cak Tara kepanasan anjir. Tapi aing masih teu ngarti ka cak-cak. Mun aya babaturan datang hiji deui. Sokolah ngadon garelut. Kalian teh boga masalah naon sih? Teu bisa dibanamikeun deui kitu. Kalian teh udah gede lah. Nah jadi ngomongkeun cak-cak. Langsung kenalin, ieu lanceuk aing. Ngaranna Tatang Swag. Kami berbeda 3 tahun. Meskipun aing jeung lanceuk aing adi lanceuk, tapi kita sering berantem. Contohna pas lanceuk aing nitah ninyuh emi 2 siki, terus aing berusaha ngabagi dengan adil di 2 piring, lanceuk aing sok nganggap di piring aing emina leuwih loba. Aing boga indung. Nu geus jadi randa pada ditinggalkeun bapak aing meninggal. Indung aing kan randanya. Aing jomblo. Bisa meureun anjir. Astagfirullahaladzim. Aing pernah dihubungi ku mantan aing di BBM. Ngaran mantan aing Ica. Chat, masih inget tanggal jadian kita gak? Aing seketika langsung tersenyum. Inget? Kenapa? Berapa? Aku lupa password Facebook anjis. Aing seketika balik deui. Sambung. Guys.